Rukun puasa nomor dua nyaeta ninggalkeun nu matak ngabatalkeun puasa. Oke, bakal dibahas di payun dina pasal kaopat. Naon wae nu matak ngabatalkeun puasa kudu dijauhan, ulah dilaksanakeun. Bari inget dina hartos kieu Paj, lamun poho ngalaksanakeun pangbatalan puasa eta mah teu matak batal. Contoh pajate keur puasa, pek teh hilap kalah ka nginum beak sagelas, ai geus beres beak nginum beak sagelas, ingat alah engko puasa batal teu? Henteu. Asal ulah keur inget we. Lamun keur inget mah kita pas tengah-tengah nginum inget ketang puasa, kagok tak batal eta mah. Kagok dituluikeun. Jeung pamilihna sorangan dina harti kieu, lamun paja ngalaksanakeun pangbatalan puasa teh dipaksa ku batur, eta mah teu matak batal. Contoh paja teh dipaksa ngabatalkeun puasa ku jelema dewasa anu paja teh sieun ku eta jelema dewasa mawa pestol. Cek jelema dewasa eta teh sok sia paja batalkeun puasa sok nginum si ayeuna. Mun teu ngabatalkeun puasa ayeuna ditemak paja teh nginum terus cek anu ngancam paja teh sok geus batal teu puasa paja. Henteu, sabab eta mah paja teh dipaksa. Da lamun teu dipaksa mah moalnya paja. Sehingga lamun teu nuturkeun ka hayang jalma nu maksa eta paja teh bakal ditemak. Misalna teh kartos. Eta tah nu katilu rukun puasa teh nyaeta jalma anu puasana tinggal ngabatalkeun pedah puasa. Nah, nu katilu rukun puasa teh jalma anu puasana contoh paja ninggalkeun ngabatalkeun puasa teh ku pedah puasa nya. Jadi ninggalkeun anu matak ngabatalkeun kana puasa teh pedah naon? Pedah puasa. Kunaon paja henteu dahar jeung teu nginum? Pedah puasa. Jadi we pedah puasa paja teh teu ngalakonan anu matak ngabatalkeun puasa. Da aya anu ngalakonan pangbatalan puasa teh lain karena puasa, tak ulah karena kitu. Tos lah intina mah kitu rukun puasa teh hiji niat. Lamun puasa fardu niatna iraha wengi memeh subuh. Lamun puasa sunat mah tiasa memeh loh asal can pernah pangalaksanakeun pangbatalan puasa. Nu katilu nu kadua kitu ninggalkeun nu matak ngabatalkeun puasa. Nu katilu jalma anu jadi puasana tinggal ngabatalkeun pedah puasa. Nah, tos